Wilujeng enjing kasadayana. Sim kuring sareng rerencangan bade ngadamel gegetuk. Naon sih gegetuk teh? Gegetuk mangrupa salah sahiji kadaharan nu ilahar di Tatar Sunda. Gegetuk nyaeta kadaharan nu dijieunna tina sampe jeung gula kawung nu biasana dipidangkeun make parudan kalapa. Gegetuk miboga loba nutrisi nu alus ke awak urang. Salah sahijina karbohidrat jeung serat nu luhur. Kadaharan nu miboga serat luhur mangpaat pisan pikeun kasehatan, kayaning nurunkeun tekanan darah, nurunkeun kadar kolesterol, jeung ngalancarnakeun saluran cerna. Sim kuring sareng rerencangan bade milarian heula sampe kangge bahan utamana. Pamitos aya timba cai kanggo ngawasuh sampeuna. Pesek sampe tina cangkangna dugi ka bersih. Kumbah sampe anu parantos dipesek tina kokotor. Keretan sampe nu tadi tepi ka ralit. Candak panci kanggo wadah sampeuna. Teras lebetkeun sampe tadi kanu panci. Pami atos seupan sampe dinu hawu dugi ka asak sareng hipu. Bari ngantosan sampeuna asak sareng hipu, arurang milarian heula kalapa di sawah. Upami tos aya pesek kalapana. Di dieu arurang ngarah isina kanggo diparut. Cai kalapana oge dicandap kumargi masih keneh tiasa dieueut. Bersihkeun kalapana tuluy diparut.